Kacaturkeun di nagara pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Nitiswari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaendah, nu katilu Purbadewata, nu kaopat Purbakanca, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih, nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageng ngersakeun bade tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh Purbasari lain Purbararang, putra Cikalna. Anaking kulantaran bapa geus kolot, bapa rek tatapa di leuweung. Tuluy anu bisa ngagantikeun bapa yen bisa ngolah nagara ieu nyaeta Purbasari. Tapi Pak, lainna abdi nu ngagantikeun bapa teh. Abdi kan putri Pangcikalna. Bapa milih Purbasari teh loba alesanana. Nu kahiji, Purbasari leuwih bageur, leuwih sabar jeung leuwih tinu sejena. Kaputusan bapa geus mutlak jeung teu bisa dirobah deui. Teu bisa kitu, urang teu narima, urang salaku budak Cikal ngarasa dilengkahan ku adi bungsu sorangan. Purbasari, mana indit lah. Purbasari diusir ti karaton jeung dipicieun ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahyangan, Guru Minda putra Dewata Cikalna, titisan gurian tunggal ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Ambu, abdi dieu ngimpi gaduh garwa anu sarupa jeung Ambu. Juga kejodohan hidup nu sarua jiga Ambu. Tapi ulah torojongan. Dia urang rasukan heula. Lutung. Janggelek Guru Minda rupa jadi lutung katelah lutung kasarung. Kocap deui di nagara pasir Batang. Nitiswari ngersakeun hayang tuang daging lutung. Tuluy nitah aki panyumpit pikeun neangan lutung ka leuweung. Lengser, kuring teh yang ngadahar daging lutung. Mangga juragan. Kamana nya lutung teh? Meni sepi kieu we sasatoan di leuweung teh. Aki panyumpit geus pegat pangharepan. Barang rek muang dina tangkal peundeuy beut kabeneran manggih lutung keur gugun tayangan. Barang rek disumpit, lutung teh nyoara. Aki beut kaniaya ulah disumpit, kuring teh rek ngaku bapa pulung ka aki, hayang betah di dunia, hayang nyaho nu ngaranna karaton. Si lutung teh bisa ngomong geuning, heug ari kitu mah geura turun. Lutung kasarung dibawa ka karaton. Tapi barang rek dipencit, taya pakarang anu teurak, teu bias dirogahala. Ayana lengser rasa dariwun katinggalina. Ieu lutung meni hese dipencitna na kumaha atuh juragan ieu teh? Pasrahkeun we ka anak kami sugan butuh keur pibujangan. Eta lutung teh dipasrahkeun ka Purbararang. Purbararang keur ngagembrong ninun barang lutung kasarung nyampeurkeun. Tuluy koloprak teh taropong Purbararang murag ka kolong bale. Lutung cik panyokotkeun paropong di kolong bale. Jurig lutung, paropong aing sabobogoh dibebekeun. Iditlah ka leuweung, aki sumpit. Antarkeun si lutung ka leuweung, antarkeun ka Purbasari. Nang ieu lutung pangasihan ti Purbararang kamu pibujangan. Lancar geuning si kata sayakeun ka adeuna teh kunaon lutung oge. Bejakeun hatur nuhunnya ka si teteh. Mangga Neng. Caturkeun di sisi leuweung, Purbasari ngagoler dina palupu sabebek. Dihateup welit sajalon. Lutung kasarung ngangres ninggal kaayaan putri anu sangsara. Deudeuh teuing putri teh nalang sapisan, kuring teh rek naneda ka Sunan Ambu, neda sapaat para bujangga. Niat misalin mengpeung Purbasari sare keneh. Raksukan digedogkeun, berai baranang siga bentang. Kakasepan Guru Minda kahyangan. Panejanan ti nekanan, sajiadna katurutan.
Jleug ngajenggeleg karaton leuwih agreng ti nagara tempat sare Purbasari jadi kasur 7 tumpang, disimbut Sutra Banggala, disumpal ku benang emas. Janggelek guru minda jadi lutung deui. Ya Allah, nah jadi karaton anu agreng leuweung teh. Alhamdulillah kanikmatan unik ajaib. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di Gunung Kasampir-sampir ka nagara Pasir Batang. Purbararang tambah sirik. Rupa-rupa akal dikotek-tak sangkan aya alesan keur ngarah Purbasari. Awas maneh Purbasari, urang bakal ngancurkeun sagalana. Rupa-rupa ekol Purbararang, antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan, paloba-loba samping, pagelis-gelis rupa. Tapi Rahayat jeung Jaksa mutus teu weleh Purbasari nu unggul. Tungtungna Purbararang ngajak pakasep-kasep beubeureuh. Sakasep-kasepna lutung moal ngelehkeun sagoreng-gorengna manusa. Purbasari maneh mah bakal eleh ayeuna sabab beubeureuh urang manusia, beubeureuh maneh mah lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumasa eleh, tenggekna karisa ketokeun diteuk-teuk. Tuluy lutung kasarung ngagedogkeun raksukanana. Baranyai hurung janggelek jadi guru minda deui. Indrajaya, paehan eta lutung jadi-jadian. Ku aing paehan sia. Dina akhirna, Purbasari ngadeg ratu di nagara Pasir Batang jadi prameswari guru minda. Ari Purbararang jadi pangangon. Indrajaya dihukum jadi pangarit. Nagara Pasir Batang jadi maju dina pamarentahan Purbasari jeung guru minda. A few moments later. Kacau. Lutung, kuring teh Tiga. lutung cik pangnyokeutkeun parompong. Apa sih? I am the one, the way your son don't need a gun to get Anak ting kulantaran. Atas kerjasamanya.